Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat anu katerakhirna. Insyaallah tamat dinten ieu ka 107 surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyam saskallahu jeung lamun Allah nimpahkeun ka anjeun. Naon nimpahkeun teh nyentuhkeun Allahu Gusti Allah biduring kana madarat. Contona angin peting beliung, air meluap di laut, terus longsor, eta sadaya teh biduring ka madaratan. Fala kasifalahu, moal aya nu bisa nyingkirkeun lahu kana eta madarat, kana eta bencana, illa huwa kajaba huwa Gusti Allah nu tiasa nyingkirkeunana. Lamun tos bitu gunung, saha nu tiasa nutupan gunung kecuali Allah nu ngalirankeunana tina luapan gunung berapi contona. Wa yuridka jeung lamun Allah ngamaksud ka anjeun bi khairin kana maparin kasaean. Contona duit berlipat, imah bertingkat, mobil bengkilat, anak sehat, sadayana teu aya kakirang eta teh bi khairin kana kasaean. Fala rodda ma aya nu bisa nolak kana eta kasaean li fadlihi eta teh karunia ti Allah. Yusibu bihi maparin Allah bihi kana eta kasaean, kana eta khairin mayyasha'u kasahabai jalma anu dikersakeun ku Allah min ibadihi ti hamba-hamba Allah. Wa huwa jeung ari itu Gusti Allah Ghafurur Rahimu, eta Gusti Allah teh anu maha pangampun, Ar-Rahimu sareng anu maha asih. Salajengna kul bajakeun ku anjeun Muhammad saur Allah ka Kangjeng Rasul. Bejakeun kumaha kieu saurna teh, ya ayyuhan nasu he sakabeh jalma, sakabeh manusia, qad ja'akum sanyana geus datang ka anjeun. Naon nu geus datang? Al haqq, kebenaran ti Allah, kebenaran Al-Qur'an, kebenaran sagala mukjizat eta teh mir rabbikum ti pangeran anjeun kabeh. Pamanih tada jeung saha jalmana ihtada anu dipaparin hidayah, fa inna ma yahtadi sanyana ari itu perkara hidayah, yahtadi eta teh pituduh li nafsi pikeun jalma anu dipasihan hidayah. Wa man dolla jeung saha jalmana dolla anu sesat, fa inna ma sanyana ari perkara sesat ya dillu alaiha eta nyesatkeun kana dirina sorangan. Tah jadi urang mah gaduh pamilih bade nu sesat atana bade pituduh, sok kantun milih eta mah sadayana oge pilihan. Da upami milihna kana hidayah mah tangtosna mencari kebenaran Allah sareng mencari di mana nu tiasa maparin hidayah. Allah nu paring hidayah syariatna urang ngupingkeun pangaosan jeung sajabana. Wa ma ana jeung teu aya sanes ana ari kami saur Allah. Alaikum ka anjeun kabeh biwakil, jadi panyalindungan, jadi tempat berlindung. Tegasna anu nyaga anu ngariksa eta teh biwakil Gusti Allah. Saterasna wattabi jeung sok tuturkeun ku anjeun Muhammad saur Allah mayuha naon anu tos diwahyukeun ka ilaika ka anjeun. Wasbir jeung kudu sabar anjeun Muhammad saur Allah dihususkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad dah dihitobna maka urang sadayana kudu sabar. Kudu sabar naon? Sabar tina hujatan jelma-jelma nu dengki, tina urang bade midawe kasayan oge kadang-kadang nu dengki mah seueur. Rasul ge dihujat, dibaledogan jeung diciduhan jeung pokona mah wasbir kudu sabar tina eta hal. Hatta sehingga yahkumallahu ngahukuman Allah
ka jalma-jalma maparinan kaputusan. Wa huwa jeung ari Gusti Allah khairul hakimin eta sa alus-alusna sa sae-saena hakimin anu mutuskeun hukum. Jadi Allah pang sae-saena anu ngambil keputusan, anu ngambil ketentuan, hakimin anu nangtoskeun kana hukum. Jadi seadil-adilna ge jelema di dunia mah keadilanna oge kadang teu adil, da keadilan mah keadilan Allah di akhirat eta insyaallah 100% mi'a bil mi'at adil. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah dina surat Yunus parantos tamat insyaallah patepang di enjing dinten Salasa dina surat Hud. Nadapi doana sing panjang umur sadayana bari sehat ya sapapendak deui. Barakallahu li walakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.